Keistimewaan Sayyidina Umar emang naon? Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang alam kubur, cik Kangjeng ke urang maot, setelah maot urang dikubur ngaranna alam barzah. Didinya bakal aya dua malaikat munkar nakir bakal nanya. Poremna keberadaan sangat sieun menakutkan. Sayyidina Umar ngacung. Naon Umar? Pikiran urang, pikiran ieu lain. Cak Sayyidina Umar ka Kangjeng, iya pikiran ieu. Lamun pikiran ieu kok dek dilawan ta malaikat. Mana yang macem-macem bae. Lamun masih kena pikiran dan anu ieu tetep kula mandek dilawan bae. Beres. Ngaleos Kangjeng Nabi. Diuneg-uneg Sidina Ali. Coba yang nyamun maut bener teu ngalawan. Bener henteu. Eta kan hebat sahabat bakaran itu. Maut lah Kangjeng Nabi, maut lah Sidina Abu Bakar. Nah, Sayyidina Umar lain lalagaan, jawara teh lain lalagaan, jawara-jawaraan lain. Sebab Sayyidina Umar maka pancek Kangjeng Nabi seserihan Kangjeng senyum. Naon tuan senyum? Setan sieun ka maneh. Ampun. Eta teh kira-kira. Cenah Tuhan mah lamun maneh jalan dieu kebenaran aya setan nyilip. Sayyidina Umar ge senyum bae. Tuhan untuk panjia, usieun sieunna setan. Atuh kapan si eta mah ditutur-tutur. Lha ka mana ya? Dijaga di dia. Dijaga. Mana di purantengan. Ayo. Anak incu milu kabeh di pundak. Sayyidina Umar datang ke sorban. Sorban tinggalin di tangkal kurma. Setan teu wani. Begitu dekat dia, pelebat ka ditu. Ditanya ku babaturan setan, ya sorban Sayyidina Umar cekan. Sorban lah dipakai kasihan ku setan. Ya Allah, eta lain lalagaan jelema. Lain lalagaan atupannya nama. Lamun keur ngobrolkeun Yahudi, ngobrolkeun kafir, bahasa Sayyidina Umar dina Bukhari. Dakni ya Rasulullah. Serahkeun ka kula ya Rasulullah. Pokona ku kula geus beheungna dipenggal kos kitu mah. Asal ngobrol Yahudi we dakni ya Rasul. Serahkeun ka Umar. Unggal-unggal aya sabaraha dakni dina Bukhari. Asal kenyaritakeun musuh Allah, musuh Kangjeng Rasulullah langsung dakni. Ka dieu ka abdi keun kos kitu mah. Nyingkir tuan nyingkir. Kayak heula Umar main dakni bae. Kangjeng Nabi eta kuna ku harenges-harengesna mentek Al-Faruq Umar Al-Faruq salah satu imah urang geus sisieun kadatangan ku teluh pan teluh teh setan di bawah setan geus sisieun kadatangan ku jurig deundeun di unggal lawang Umar Al-Faruq setan aya merek eta sieun aing. Umpat setan. Umpat misalnya di Imah Haji Pendita aya eta merekan Umar Al-Faruq moal wani. Begitu Haji Pendita kaluar, nah. Aing sieun ge ka itu ka sia mah di. Ulah keluar kuduna. Tetep diintip setan mah kan hebat. Aing sieun ge ka itu cekeun. Tapi keluar awas ya ku aing. Geus diancam bae ku cenah. Keistimewaan Sayyidina Umar emang naon? Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang alam kubur. Cik Kangjeng ke urang maot, setelah maot urang dikubur ngaranna alam barzah. Didinya bakal aya dua malaikat munkar nakir bakal nanya. Poremna keberadaan sangat sieun menakutkan. Sayyidina Umar ngacung. Naon Umar? Pikiran urang, pikiran ieu lain.
cak Sidina Umar kakang jeung iya pikiran ieu lamun pikiran ieu kukula dek dilawan ta malaikat mane mah macem-macem bae lamun masih kena pikiran dan anu ieu tetep kula mah dek dilawan bae beres ngaleos kangjeng Nabi diuneg-uneg Sidina Ali coba yang nyamun maut bener tengah lawan bener ente tekan hebat sahabat bakaran itu maut lah kangjeng Nabi maut lah Sidina Abu Bakar nah ketika maut Sidina Umar sesuai jeung wasiat kuburlah didinya di pinggir Sidina Abu Bakar ya kangjeng ya Sidina Abu Bakar Siddiq jadi Sidina Umar tak orang adab-adabanana mun zarah teh ngan teu bisa kuari mah miti maju mundur ke belah dieu ke mundur deui antara kitu makomna set ieu kangjeng Sidina Umar Abu Bakar di Sidina Umar kududa urang mundur adab-adabana mundur dinarian kuari lamun mundur katakol malah askar orang bisa liwat ke alhamdulillah geus kajen nah Sidina Umar maut kuburkeun memimpin Sidina Ali beres Sidina Ali nyarita setik bahwa ieulah Umar Al-Faruq anu memisahkan hak jeung batil nu terkenal dengan kejawaraanana saha anu teu sieun cek Sidina Ali ka Sidina Umar musuh-musuh Allah termasuk setan disijatakeun ku Kangjeng Rasulullah sieun maka saat ieu nya geus aya di alam barzakh doakeun ku Sidina Ali beres ngadoa bubar kabeh Sidina Ali ge mundur begitu mundur menang 40 lengkah kadinya deui aya ngadengekeun cenah atuh urang mah sanajan ngadengekeun ge moal kadenge atuh Sidina Ali mah kan masyaallah bisa dibukakeun hijab kan suara Sidina Umar bisa kadenge langsung diuk di Sidina Ali kieu bener kadenge begitu ditanya ku malaikat man rabbuka cik Sidina Umar teh pangeran aing Allah ai pangeran maneh Sidina Ali di luhur seserian cik Sidina Ali bener ieu Masya Allah kari cek malaikat teh jieu teh pangeran aing Allah sarua sesama pangeran Allah kok make rupa nu ieu cicing eta malaikat diteruskan wa man nabiyuka cek malaikat iya digigir ta nabi ta digigir aing ngarendeng jeung anak ta cek nu saurang deui emang ieu saha ieu Umar atuh kunaon ditanya ya Umar mah mal ditanya cek ya jawara ta mah tuh beuteung ngalaleos kae kada ulah ngaleos robah beungeut ulah make beungeut anu nyingseunnan mukminin kafir Yahudi Nasrani silakan make beungeut nu mana bae ge tapi mukminin ulah make beungeut euy awas ya mun make beungeut tu ieu deui awas wae malaikat lapor Gusti Allah Gusti wara ieu mah jelema cak Gusti turunkeun beungeut sia rupana beres Sidina Ali seserian kapangi kan baca seserian Ali kunaon maneh mata daku kun make seserian aduh nyata cek nya teh anu baheula waktu dihareupeun Kangjeng Rasul cek nya dek dilawan ku kula ternyata kabeneran bener ditanya sakumaha tadi tah kajawaraan Sidina Umar lain keur hirup bae geus maot masih keneh nyana nulungan mukminin sejak etalah turun seetik wajah Munkar Nakir tepati sieun jasa tepati serem jasa rada lah rada bahkan dititahkan ku Sidina Umar bagi jelema-jelema nu ditanya wali Allah kekasih Allah ulama-ulama sholihin awas kudu make senyum bisa Sidina Umar pahara jasa dah banteng ayeuna malaikatnya lamun nanya wali teu keras
bab ingat ancaman Sayyidina awas ya kowe. Sayyidina Umar ka malaikat-malaikat diancam. Teu kira-kira tah. Nah iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi, cinta ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq, cinta ka Sayyidina Umar, cinta ka Sayyidina Utsman, cinta ka Sayyidina Ali lantaran eta khulafaur rasyidin nu opat lain sambarangan jelema. Dua anu jawara hiji Sayyidina Umar, dua Sayyidina Ali. Piawai Sayyidina Utsman ahli zuhud. Kemudian kitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq hartawan anu mengorbankan hartana. Di samping piawai mun maca Quran ceurik hartana nu sabaraha bae ge jang syiar agama Allah. Sebabnya na pedagang dikersakeun ku Gusti Allah naon bae nu geus aya di leungeunnya na laku bae. Urang mapan ngemblok pedagang ya. Ngitung deui, deres teu buruk mah nu buruk mah panes. Dagang nu buruk lamun geus 2-3 poe teu laku atuh geus muter di dieu. Muter. Sayyidina Abu Bakar Siddiq Pak asal geus aya di leungeunnyana dikersakeun ku Gusti Allah laku bae jeung untung bae. Maka selama hidup Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjuang perang di samping eta ketegasan anu luar biasa hartana dipakai ngabangun agama Allah. Ribuan onta ketika perang, ribuan onta pakai meuli abid di merdekakeun dan lain-lain sebagainya. Masya Allah, ialah Sayyidina Umar keistimewaanana.